ari basa anu aya naon ngaranna teh di lobang mana nu aya orai naon Orai kumaha eta teh carita teh sok mimitina Mang Ade Gabel teh ngobrol ke di cenah bahasa urang cenah Nagali jeung Mang Totoh urang Singajaya jeung si Maman. Mang Totoh abus ka jero, Mang Totoh teh abus ka jero, jodol ngomongkeun Allahu Akbar, lompat keluar ngabejaan ka si Maman, man cenah tingali cenah batu mah di jero hejo cenah. Ka si Maman teh. Si Maman kawin atuh ada di posisi ningali batu hejo di jero. Mang Totoh keluar goblok si Maman, ari pas abus ka jero. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Naon cenah man panonna sedek kieu cenah naon cenah duka. Tah tidinya mah saking pukul kumaha Totoh teh dipuput we. Badag dipuput teh di no kok abusan barangkal naon di abusan rumang gitu sungut we disungut da eta mah nyeleberna sudah cangkeng. Wah, jiga kereta api patah we. Keluar tina orai. Eta teh jenisna orai naon? Orai sancamanu badagna ta eta teh caritaan teh tahun 2018 kabrik-brik deui ku Abi 2020. Oh kainnya deui hayang ngabuktikeun ini teh jeung Mang Ade Gabel ka Gunung Nagara teh di belah mana Mang Den wae orai gede teh ieu cenah di lobangan ieu ci kanca Abi teh minal dan teu niat hayang ningali orai dan niatna oge hayang ningali batu hejo. Cek Mang Ade teh cenah dina ukuran 3 meter. Oh liangna anu aya batu hejo teh nya digali ku Mang Ade teh cenah ge di dieu mah cenah eueuh jigana mah dihareup tenda duka 3 meter duka 13 meter abus deui ka jero kade Mang De eta orai jiga ngadeuketan kuruk sadana kadenge di deuketan ku Mang Ade teh tuluy dalin maksudna hayang ningali orai da hayang kumbrik batu hejo. Ali pas Mang Ade mengkol ka kanan anu hiji deui kana anu liang aya liang deui aya liang deui hayo we jongjong ketrek manehna teh ngali batu ali pas kitu Mang De eta kurang teh asa deukeut anu anu bener cenah ge ai pas di salat Allahu Akbar subhanallah cenah naon ngagulungna geus deban puso cenah da buhangruna atuh oh eta teh buhangru iya Abi di ditu liang ketunduran itu tiang teh hangru teh geus nyetak atuh bisi teu percaya pan AOP saksina Abi Pak Aris yuk orang ini telah isu oge tumpangan motor oge hayu asal sanggup ningali oraina tapi da eta mah orai nu kitu mah geus aya silumanan geus gede aya siluman jadi Aris anu guguru-gurukan teh buntut ban lihat badag teh ngumpulin buntut kalau kitu anu jiga nama nyingkahkeun keluar ada orang sieun urang sieun gitu. Abi mah tabus kenal liang cicing na lawang panto deket liang kayaknya ngan rada nyangigi rada kieu da biseut nya kasih si kadi eta gedena teh sagede naon eta sada cangkeng cekala ada da panonna ge badag atuh bisa yang dibuktikan mana jeung abi mah tingali bisi mah jar bohong asli da pasti geus diuntepan siluman eta mah orai-orai jika kitu deket makam eta nu salah likur hanapeun loba nu makam itu teh can loba makam pajaratan itu hanapeunana di dieu anu bener mah eta ngeudeut eta nu ngagugeuna meureunnya eta ngeudeutna orai memang cek sejarah mah cenah lamun kabuka can kabuka ayeuna batu hejo geus aya tuh Paris geus kenging Mang Koko orang Cilayung jeung Mang Totoh keneh lobangna teh 30 km batuna teh kana teh sudah biru ngagebleg atuh nganaon teh dituruykeun dina liang aya halangan batu badag batu bener aya halangan ieu kieu salianti anu dina lobang eta aya orai ari pernah tuh manggih siluman-siluman gitu dina liang gitu anu kajadian gitu siluman kitu mah abi lain sing aing dina liang pangcicingan goib pernah kejadian naon tah baheula model kejadian
baheula teh amun dina liang teh abus tengah puting teh abus kena liang. Oh, tengah puting ya. Oh, tengah puting teh abus tengah puting. Kakek koronang dibawa jalikeun teh digubur sedikit. Ari jalikeun yang naon? Ke wadah barangka. Oh, wadah barangka. Lalu pan di jero. Pan tamang teh jadi kiri kanan. Anu keluar hiji, tamang teh ka jero hiji keur pargi metol. Tah. Dibawa we ka jero ngoronang, geus ngoronang kitu teh karek oge 2 singkuk ku piring teh sup di kitu kumis. Bung. Nyalebar Si jaliken teh. gorowok kurang teh kunaon maneh eta jeung dibetot jaliken henteu kadengeun kumaha teh keluar abdi teh da minang kitu wae kurang teh maneh mau sok heureuy pagawean teh tengah puting kurang teh hujan ngaririnci ca ari maneh gitu tingali tamang urang masih lempeng ningali tamang teh bener ngagulung di tengah. Oh, jadi eta teh non si jaliken teh digayung metok gitu. Wah ngadurug-dug atuh karek oge 2 singkuk itu gitu betok deui ku abdi teh da pohol teh banyak kitu dug-dug deui dogong jeung kitu teh jeung siluman ari bungkeulkan matara dina liang mah kadang urang lamun keur ngegedore batu ya keur manghatan gigireun teh jiga aya nu maturan nurutan trek siluman mah itu pada Tapi lain suara dina liang makan sok gitu lin mantul. beda mantul trek langsung aya sama dah nuturkeun we tetep trek kanana tah caritaan si Maman air sabun teh ngakepodna teh euneuk teh digalini lamun produksi teh aya si Maman Mang Toto Hidayat si Yaya anu ngagali teh bagian si Maman di luar Mang Toto jeung si Yaya mah ke posisi di jero man cenah tingali cenah batu cenah kumaneh di jero tinggal ngobrol tuh banyak batu edo Oh, jadi gunung teh ulur we ya. dan gitu pan gitu langsung go ari pas si Maman keluar nah iya yang pembalikan itu angkan ke bulan pan tinggal yang lomang teh lambat keluar malam posisi bulan teh jadi suka tinggal ari bukti-bukti buluna oge bulu jin ti hanap anu dasar wahangan teh ku sempat bujal ka bagian liang teh katutup duka mak sempat mana buluna Oh, jangkungna gitu. jangkungna ta eta di sekolah nama gudungna jangkung gede jin siluman buka di naon buluna oge si Maman weh nyari pakeunana sebenarnya ngagangguan ayeuna ganggu mah teu ngan lamun setiap arek cair di gunung teh karek ngebok ini ke gunung nyebutkan nyeri sirah balik ke atas tahu yang itu dan kurang-kurang nama usaha dina batu mah anu bisa dimanfaatkan si urang mah resikonya nyawa